sagam sepuh ieu teh sateasana disebutkeun Kampung Mahmud teh ieu tempat teh rawa, perang rawa tuh. Nusa, Emel, sabab Mahmud mah sakunya Citarum. Tanya luruskeun ku pemerintah, luruskeun ka itu da naon ngajaga banjir. Ieu mah jadi geus balong ya. Tah riwayat sanem sepuh sembahyang dalam haji agung manap buka anjeunna milarian ditempatkeun kanggo buka pesantren menyebarkeun Islam di Bandung Selatan nya anjeunna meunahkan ieu tempat. Ngan ieu sateasana tempat dilinggihan ku anjeunna kedah nyanak sakeupeu taneuh ti Mahmud Mekah. Kanggo nu mah ieu tempat jeung kanggo bibit ieu tempat. Nya nyanak anjeunna ka tanah suci sakeupeu taneuh disimpen ali kanggo mah dijame eyang anu ayeuna begitu lah. Semakeun ku eyang teh Kampung Mahmud. Nah, tina Kampung Mahmud teh sunana kampung anu terpuji, tersohor, terkenal. Nah, pangnak masabakeun terpuji teh kan seueur tantang di warga teu kenging. Hiji pertama teh kenging ngadamel gedong. Ku eyang. Kadua teh kenging ngadamel nganggo kaca jendela, kaca-kaca. Tilu teh kenging nganggo kenteng barong, kenteng Belanda. Keopat teh kenging nyabuh tebu. Teh bedug Mahmud baheula kohol. Teh kenging nabuh goong. Goong ageung goong alit. Teh kenging ngingu me ngingu soang. Teh kenging ngadamel sumur kapungkur malahanan. Citarumna herang. Herang. Ayeuna mah Citarumna sakseur pabrik pikiranna. Dah kotore karomeran mah nyakeun eyang. Alhamdulillah sumberna ku eyang di media. Saya beuti sumur tetep titik teh kenging. Ulah ini dihareupak. Dihareupak ka ino. Anu belum sapotong, belum saperepet. Main akibatna mah karasa ku batu. Maranakeun kapungkur mah kontan. Mamalana teh eta mah leuwir. Diengkekeun sakibane, eling sakumane tah itu maksud karuku. Mun akibatna anu ngarempat ka langan dewa gedong teh apakah rumah tanggana barontak, apakah usahana deung wah jet sampai barokah, apakah teu damang sampai ka maot, siuri-siuri nu atas-atas ka alaman ku Allah. Gitu Kampung Mahmud teh kenging ngajenenganan eyang nyanak sakeupeu ti Mahmud Mekah kanggo bibit nu mah ieu tempat. Nya ku eyang dilinggihan di pesantren Kampung Islam. Mulai kampung atas, kampung atas, maka kampung atas zaman sepuh-sepuh teh kedah panggung. Adat mah udah kedah panggung. Siapa? Kedah nyekong, kedah gedong, kedah kaca. Karasa ge di karakatan deui ya karawasna. Mata kayu. Pan ieu teh Kampung Mahmud jelas. Yang jenengan eyang. Mah aya 2-3 jenengan Kampung Mahmud ya bati dieu. Khusus kayaknya ada ngajenengan eyang. Malahan batasna teh Citarum. Ku eyang teh tah kawetanna ngaranna tugu batu. Tadinya keur abah batu pengen eyang sakieu jangkungna habisan kitu. Lur aya mastakaan nyai cerek buleun. Misalnya mastaka jalmi. Eta teh tugu batas Mahmud. Tah tina tugu ka kulon Mahmud, tina tugu ka wetan luar Mahmud. Teu naon ngadabel gedong sumur oge luar Mahmud mah ngan tina tugu mah. Ya batasna. Di sarayana Kampung Mahmud. Para Citarum. Di wetanna tugu batu. Dina ge 60 grup.
jin Jin. nungguan eta batu lamun hiji lamun gabung ke kieu heureun hiji atuh katinggal hiji masa gitu ada gaib tak sekira anu kasalupan lamun kanya baheula mah gerbek barudak alhamdulillah aman pasti bangun ada pagar busi kunci wah coba ke kantor di Jorena dia ku percis di panggung masalah di taro langsung mau pokoknya anak semua anaknya kan dia putih sebenarnya waktu si pendei pagar busi aman bukan mah tadi pagar awi tak kunci apa ada malah alhamdulillah dikunci teh ini ada malah yang Girian yang Batas Mahmud. Batas Mahmud. Kesini nama terbang alami ya. Terbang teh. Menulis ada malah Rebana. Sidak gitu. Kasidah. Ya, sana sholawat menyanyikan. Mana yang mah terbang canggih. Pokoknya meriang jieu ya. Kayak nama wah tepak kanan penca bisa nama di igelau. Tepak dangdut. Eta keneh. Parabotna mah 5 terbang. Nanti asal di raeh tempatna. Dong prel wah sampai Sholawatkeun. bilang payu gitu mah 5 juta ke Bogor mah. Sareng deui di Mahmud mah kagiatan masalah ubudiah mah sekedap deui mah Pak Ramadan. Oh di kita bari parikuron 12 bulan ngagungkeun karakahirana junjungan Rasul 27 Rajab memperingati Isra Mi'raj ulang tahun salat ngagungkeun kana sasi hoja haul eyang di makom sarayana eyang minggu kadua sabada Idul Fitri sok jang ka dieu urang inu di mana-mana haulan Kanjeng Sultan Aulia 10 Muharram tahun baru Islam terutama kegiatan ibu-ibu mah pengawasan salat berjamaah sakedap deui kegiatan salat tarawih Ramadan itu masalah ubudiah mah masalah kegiatan masyarakat masalah ekonomi mah kana mebel kursi dan tani beda sama kapupur mah tong bujeng-bujeng gue mikir dong gaduh radio diusir Pak Bahuyang aduh radio tekengnya malahanan saya pegar kita disyarat kapupur mah sangat sakit karamat yang tak dikira guru kabari intihan barudak namun tici parai saya pegar lagu saya seorang alihkeun ka kitu baronggong gitu aya nama eta ge manuk ngaluhuran makom eyang ragra mati kapugur udara ragra tah karamat ayang dalam hayat mana begitu kesengatan nangka kae namanya kada kitu aya kuhuan urang geus zamana geus akhir nunggu zamana geus benten gitu malahan geus teu percaya kini kae ayang kan kada bergedong teu percaya mana gitu ge barang asangakeun kae ayang gitu. Tokohna Mahmud, iya Bah Haji Sapi'i, Bah Haji Kasmudin, Tilu Mang Haji Uron, Apat Haji Udin, penerus Menuju Ayu Benang mah Haji Amin, almarhum Haji Didin, almarhum Abah Uya, almarhum Mama Kiai Muhyiddin, almarhum Haji Adi, terus caranya. Tak ini penerusnya teh opat, ditokohkeun ku masyarakat. Soyong, ya Abah, Haji Kasmudin, Haji Uron, Haji Udin. Nu aya keneh jumenang
aya hal-hal naon teh kumaha nu opat musyawarah. Ari jimat mah da aya ditinggal karuhun. Sakieu ditinggal karuhun mah udah rugi. Amanat ka itu podo teh dua rupa, 3 rupa. Hiji ilmu amal. Ilmu sing getol ngaranna ji, nya ilmu amal sing getol ibadah. Pertama salat lima waktu. Oge maca shalawat, talim ka Kanjeng Rasul sakitu. Tanpa nu tilu kumaha? Maya barokah. Sakitu karuhun. Yang geus tapak geus ku kami yang agung mah 33 tahun tapana teh yang agung yang dalam mah amal solehna teh tiap poe teh netepan 100 rakaat saum sapapaosna ieu waktu tasrek tiap wengi netepan sunat 100 rakaat teh rengse tina sageuleupi witir sarupi lah terasa 100 rakaat salat mutlak dia ke subuh tiap wengi itu yang dalam haji agung mah mata kemaran ya masa kira ulah tuh salat ulah suruh ngaji sakitu tuh salat bikin usaha maya barokah ini singkat ajar ngalah dunia maya barakahan lah itu kalau ngaji salat pada salawat sering gitu sakitu aja apa ada udah kuat kayaknya orang menerima sesi Ramadan tamat sebulannya tamat nusapa beuna hukumna wajib salat rajab geus pernah tamat puasa rajab sabulan kan pernah ya 3 poe oge jengkeng yang tadi 3 poe ge maksakeun nya tapi lamun hukumna wajib mah tapi tamat urang satana sabulan atau sata hukumna sunat tak lebih berat dibatan wajib sunat mah sunat disiksa nanti rugi itu sunat mah wajib dilakona diganjar ditinggal disiksa dua naon wajib dua sunat dilakonan disiksa dilakonan untung ganjaran jadi dilakonan mau disiksa sunat lamun teu dilakonan rugi ilu makruh palingan makruh teh dilakonan teu diganjar teu dilakonan diganjar bara reuki naon udud nya kitu gede jengkol sa bau-bau eta makruh pan aja ngaji ngamlet tuh saya udud panjang teh makruh kan wae lamun nganter ganjaran naon deh haram ayo sunat wajib sunat haram makruh ya menang bebas menang dilakonan mari siksa ditinggal mari siksa mana belum penang tuang penang dituang pek dek mal pek ngan harus niat bagi dia jalan akhirat mana orang uang ke supaya kuat ibadah di akhirat jadi dia paniatan karena ibadah kanggo ningkatkeun punya ibadah nya karena bersihkeun nya teh oge ka kuliah ilmu biasa orang ningkat keimanan ku aya ilmu teh Allah nya angan apa ilmu